Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa silaturahmi deui patepang dangu deui nya ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena sabudeureun seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utamina mah hiburan. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya, sing sarehat sakulawargi lahir sinareng batin oge lancar tinekanan sagarupi anu nuju diikhtiarkeun ku urang aya dina ridho mantana Allah Subhanahu wa taala, amin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, sim kuring ayeuna bade medar deui neraskeun hanca carios si gingginya dina jejer bancang pakewuh di Karaton Sri Bima kitu upami tarjamah bebas nama ari jejer buku nama kamelut di Istana Sri Bima anu ngarupikeun buku kahiji tina trilogi Senja Jatuh di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun tekendat ku sim kuring didugikeun ka saniskara kasakur gitunya masa teh pangrojong ti para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos teras manco kana ieu kanal, anu parantos teras mengikuti nya nu nge-like-na, anu komentarna hatur nuhun pisan, anu parantos subscribe-na oge, anu neme sindangna oge, anu tacan subscribe mangga aya saena diklik subscribe gitu tah. Terus dipencet loncengna, terus dipencet jempolna, terus di komentar, terus di baik atuh, terus di ya kunaon atunya pin kitu lengkap nama ai kitu nama sok naon deui cik eta naon tayang kitu menayangkan di apa itu geus lah lain maksudnya. Jadi setelah manco gitu ya, terus di subscribe, di like jempol oh nya jempol, terus ngomentar gitu kumaha saena gitu ya teh kanggo kamajenganna atanapi naon wae kitunya. Nah gitu maksudnya pan terus eta terus oh ya ngan pamugi teh anu naon teh anu entong teh mangkus naon aya entong gitu nyai mah pamugi gitu henteu di-download teh geuning gitu, di-download terus ditayangkeun dina website sanes gitunya pan aya bisa gitu deh. Oh gitu bisa teh ya eta sugan cek mangkus bisa teh gitu. Oh bisa juga nama. Jadi pan ayeuna mah aya eta geuning aya unduh MP3 geuning gitunya, aya unduh MP4 gitu. Tah gitu maksud teh heug ditayangkeun deui dina website lain gitu. Bisanya? Bisa. Ya ieu mah tapi da urang mah saya emang caca ngontrolna. Ngan saukur bisa meureun ya gitu pamugi naon gitu urangnya lah saling itulah. Nya tah kitu mah pamugi mah entong di-download gitu supados mancona di dieu bae. Nanging dina nya ge aya nu kitu nya eta mah nya panginten kumaha sami mudah-mudahan sing nyebarkeun kana budaya Sunda pangintennya gitu. Kumaha tuh mulai moal ieu teh. Oh nya lain mangkus teu main di dieu nya. Teuing urang main tokoh naon atuh da can muncul wae. Saya mah nyakeun we tanah rem heula jeung nu sejen yang ucam atuh. Sok. Tah kitu para ikam dangu mangga supados teu nyangkolong kana waktos. Ieu lalampahan si Ginggi nya urang kawitan deui. Nanging sateu acana bada aya nu ngalangkung. Mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa.
Suci Angkara teh misterius jeung ngabahayakeun. Manehna teh lalaki beuki tangdan. Kasep sih jeung sopan mun cumarita. Ngan sakalina nindak bisa kejem jeung gangas tah jelema teh. Ketempo kumata sorangan pan harita basa galungan di leuweung jati. Basa ngalawan gorombolan rampok. Aduh. Sakur gerakanana diarahkeun pikeun maehan lawan. Lain ngeureunkeun lawan. Ki Joglog eta anak buah Ki Banaspati nu paeh di Sibalong. Tinang tuh digorok ku manehna teh. Sok sanajan geus teu lakaya eta Ki Joglog. Dipaehan. Duh. Kobo bado oge panepi ka sabayar ku manehna teh. Waktu manehna ngabekokeun cokot tumak jeung ngaruksak pantok kai jati basa ditolak mikeun seba teh. Heueuh. Rea pisan beja ngeunaan keanehan Suci Angkara nu papakean jeung paripolana sok hayang nyaruan menak teh tah. Eta lalaki teh somea lemes babasaanana ngan basa harita paduduaan sorot matana teh siga nu ngandung maksud nu sejen ngomong nage jadi halos-hos kuring jadi sieun sabab salaku awewe aya pirasat goreng anu bakal ngabahayakeun harita teh. Kitu para wargi kaum dangu sabot ngalengkah teh kadenge deui kekecapan Nyi Santimi harita basa di lembur cae. Kitu pan anggapan Nyi Santimi oge. Bener-bener pikiran naon eta Suci Angkara teh euy. Ada sapopoena teh jadi naon sih sebenarnya si Suci Angkara teh nya euy. Nah bener ukur anakku desa cae anu beuki ngumara atawa jadi bawahan Ki Banaspati dina ngumpulkeun seba. Aneh. Tapi teu kitu oge buktina Ki Banaspati pan kalakah nita maehan manehna. Anu dititahkeun ka uing teh sabab Ki Banaspati curiga boga hubungan khusus tah Suci Angkara teh ka Pakuan. Padahal Ki Banaspati oge kasebut teh urang Pakuan. Urang Pakuan anu jadi pupuhu dina rekan seba pan. Aduh tugas berat ieu mah yeuh. Acan soal kirang kaguna anu dituding sok karusak awewe alias penjahat birahi teh. Keun lah urang anggeuskeun hiji-hiji we lah. Kitu para wargi kaum dangu ginggi ngagerendeng sorangan bari tuluy leumpang dibaturan ku panon poe anu beuki panas moreret. Paso sore ginggi anjau kahiji padusunan. Urang dinya katempona kagolong jalma anu mariskin. Sigana sapopoena ukur gawe we di serang atawa kebon. Tapi kulantaran ayeuna keur ninggang usum halodo, taneuh di serang nagara ring anu antukna teu bisa dipelakan. Ayeuna keur kabutuhan dahar sapopoe teh ukur ngandalkeun sesa panen taun kamari wungkul. Ngan sok sanajan kitu kaayaanana maranehna tetep someah dina nyang hareupan tamu. Buktina nalika ginggi nyarita yen rek milu ngararep maranehna aratohna keura. Nepi oge ya ka dieu ya. Lembur naon ieu ngaranna nya euy. Poe nu ngariung tuh. Rek milu istirahat di dieu ya kilu meuting di lembur ieu ya. Sampurasun. Rompers. Jauh. Mangga calik jok ayo. Mangga calik jang. Aduh. Di mana ya caliknya yo? Ya pada di mana we yo? Di nu ye saya korsina ye. Ieu teh nu disebat kursi sofa teh kitu ieu teh ya. Ya sama kursi studio. Dipalih di Raden. Aduh nyasam gitu saret
Sare. Oh. Sare deui. Jauh maksudna mah meureun. Nah atuh karena kursi studio segala. Oh kan di dinya diukna. Heuh di dinya atuh dinu aduh bale-bale atuh. Iya. Kaci di dia. Nya nah kitu atuh offset teh nu main teh. Aduh, hampura Mang. Sugan tek di ditu. Ngeunaheun sigana care diuk dirinya mah. Kumaha diuk kan di bari dieu. Ya di dinya oh dales adeknya di dinya. Oh, na bale-bale ieu baratnya ya. Duh aya talupuhan kieu ya. Oh mau nami na oge di ayo di lembur ya. Mohon. Nya kieu teh di rumah Raden. Wayahna dina samak-samak butut acannya Raden. Oh iya yos Mang atuh. Hatur nuhun pisan ieu. Nuju naraon ieu teh ya? Nuju ngarompi kumaha ieu? Sanes biasa ieu mah. Nuju ya biasa gibah, nuju gibah. Oh, tekenging kata gibah teh kade. Mohon ya. Kumaha ke di mana Raden teh teh? Balik ka mana teh ayo? Kieu Mang. Sim kuring teh bade ngabujeng kapakuan yo, Mang. Manawi tiasa ngiring ngararep di dia. Ore, 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 ore. Aduh Gusti. Kunaon cenah ieu teh? Kunaon sih teh? Calat tres kieu jalan orang dia mah. Apaan bunga? Apaan bunga? Bunga teh lain kitu atau lain kudu surat kitu atau ampun teuing aing mah. Ya itu. Bade di mana atuh ngararep? Bade di mana ngararepna Den? Nya di mana we atuh dipernahkeunana abdi mah. Oh nuhun pisan parantos ditambi ge Mang. Oh. Nya ieu atuh urang panginten di dieu we nya. Di rompok we nu ieu. Nu itu mah full. Nu itu los itu full. Anu eta full. Ngacapruk ieu mah ya. Sanes. Mun memang upamanya aya nu ka lembur ieu bade ngiring ngararep sok di ya pan saring kitunya ya jadi sok di eta gitu. Sok bujang engan kedah di mana abdi teh yo. Oh ya, di lebot baik mangga. Ya. Oke guys, ya bubar dulu ya guys. Ada tamu guys. Oke. Aduh. Naon ieu teh mah di geng naon ieu teh ya? Kelompok naon atuh? Biasa. Kelompok gibah aki-aki. Mangga kada bacok. Den cok. Yuk cok. Kumaha ke sekedap aden parandos divaksin. Geus naon nya nanyakeun divaksin sagala atuh kudu di swab sok ieu. Geuning apal kana swab. Nya swab teh lah eta Benyamin swab. Sanes. Swab. Oh, ya. Kumaha eta lebat entong abdi yo? Oh ya sok. Mangga lebat percanten abdi mah. Percanten dah parandos. Parantos naon Mang? Parantos swab gitu. Aing mah astag. Sing kurang heula asupna Mang Halese pisan nek asup ka aing mah gen ya. Sok. Ya. Sok cari heula Den, soknya di dieu ya. Abdi balik ka pengker heula ya. Nya sok. Mangga. Aduh, nuhun ya. Aduh, Naon teh gegebar kumaha? atuh capek atuh. Hareudan. Lain mangaca. Ieu meureun rasana homestay teh kieu nya. Village homestay teh kieu yo. Naon teh? Oh, nginep di rumah warga kitu. Oh. Nya meureun. Heeh. Teh jode si Amang atuh. Iya mangga aden ieu. Galuut heula ieu. Yang sok saya we. Cai hanut. Ari eta naon eta? Oh, ieu teh sangu jagong Raden. Sangu jagong ieu teh. Ujang Raden manawi gitu. Teu kudu Mang yo. Pek keur Amang we di dieu atuh eta mah di dahar di dieu keur Amang. Heuh sajabati eta kuring teh geus dahar bekal. Di jalan aya nu mekelan tadi sancan ini. Ngan ke Mang kumaha Ujang Raden? Nah satari iseun kieu Mang. Emang jam sakieu teh geus ngarampih kumaha ieu teh di dieu teh. Nu mawi Raden. Kasumpingan Ujang Raden ka dieu teh. Jalaris mah mareng sareng kaayaan di ieu lembur anu nuju di limpudan ku kasedih sakaligus ambek kegeremet ku warga teh. Hah? Nah kumaha pangna kitu? Iya. Ke sakedap abdi bade ieu lah. Ka mana heula? Heurek diuk heula kitu. Oh, sugan trek ka mana? Kieu Aden. 2 poe nu kalangkung ya yeuh.
Tua kampung di dieu teh kokolot lembur kitunya ka tua kampung gitu. Heeh, Troy. Heueuh boga orok. Maksudna pamajikanna ngalahirkeun kitu. Nya gitu. Nya garwana ngalahirkeun. Ngan hanjakal umurna teh teu lila gitu. Ukur selang sababaraha waktu eta orok nu canu wawuh kana endahna ieu alam dunya teh. Maut dina waktu peutingna dilahirkeun ujang Raden. Oh jadi peutingna teh orokna teh maot kitu. Mohon. Atuh warga teh sadek di sabab apa yen eta orok teh dianti-anti pisan ku tua kampung teh. Hayang pisan boga budak kitu. Nya sakumaha ilaharna di dieu. Mun aya anu maot teh kudu dikumahakeun cik. Eta sugan dikumaha? Dibakar atau dikuburkeun atawa eta dikuburkeun. Anu kitu we mun ditarucingkeun atuh Mang. Nya meh teu nololang teuing kitu. Aduh, ampun. Lain kitu Mang Caca. Nya bener Mang sok ya. Nya malam Jumaah kamari eta orok teh dikuburkeun. Duh, kitu cek si Amang Pararikom dangu anu gaduh bumi. Malam Jumaah. Naon ari malam Jumaah teh? Aduh. Si ngoreng Raden teh masih nganggo ageman lami pangintennya. Ye, Jumaah teh ngaran poe dina hitungan saminggu. Nya lamun agama lami mah nyebatna teh Sukra. Sukra. Tah kitu. Lamun Senin cek anjeun mah meureun Soma mah siga ngaran bapana nu ngadongeng eta mah. Iya. Almarhum TKD ye. Sarua eta ye. Heeh. Tutul Mang. Aya saha ramana Mang Caca namina Soma. Mohon. Eta mah nu kawan abi teh. Eta tah Salasa. Ya, Salasa teh Anggara. Rebo mun ceuk anjeun mah budak. Lamun Kemis tah aranjeun mah aya anu nyebut Raspati tah. Sabtu eta teh sasaruaanana Sanais Cara. Jeung Minggu cek aranjeun mah nyaeta Aditya gitu. Cek si Amang boga imah bari pepatah tuluy nyundut rokok kolobot tina kulit jagong. Aduh, ngeunah hanut cai teh Mang ya. Atur lumayan we Raden. Terus kumaha, Mang? Nya sabenerna mah aya keyakinan warga. Yen mun aya orok nu maot dina peutingan Jumaah kudu waspada. Sabab kadang-kadang aya gangguan. Aya gangguan. Ya. Nya warga boga pategadan rek ngajagaan kuburan eta nepi ka peuting Jumaah deui. Jadi saminggu kitu. Ngan tua kampung teu percaya kana eta keyakinan anu geus turun tumurun teh. Akibatna kumaha Mang? Aduh, cekidap. Akibatna mayitna leungit sabab aya nu ngabongkar ujan Raden. Hah? Aya nu ngabongkar? Nah siga anu olohok itu kaget Raden. Nyaho atuh kek yakin eta teh dibongkar ku jelema? Lain ku sato atawa? Ya memang di lembur ieu kadang-kadang aya sato aul. Naon? Sato aut? Lain eta mah lain aul. Si Mang Aut kadengekeun tah. Atuh dah nah ieu teh pamuda teh saliwang. Kadang-kadang yo. Sato naon teh? Sato aul. Aul. Nya sabangsa anjing ngan beungeutna teh siga monyet. Sabangsa anjing tapi beungeutna siga monyet. Nya sok kadenge eta sato teh nyakaran kuburan gitu.
Tapi anu ngabongkar kuburan orok teh mah sidik pamolah jalama atuh. Eueuh tapak cakaran, nu aya tapak alat. Naon alatna kira-kiranya? Eskapator kumaha? Sanes. Sanes tah can aya. Beko. Sanes. Komo atuh da beli komo teh apal aja teh naon. Nya sabangsa alat nawe naon atuh pacubul kitu nya meureunan. Oh, heeh. Jeung deui lamun upamana pamolah sato naha meuni kudu peutingan Jumaah. Oh, jadi pasti we peutingan Jumaah, malam Jumaah teh leungitna teh. Nya kitu. Aduh. Ginggi paraikum dangu ngagosokan irungna bari tanggah neuteup ka langit-langit. Kakek. Keur tanah haonan eta aya jalma ngagali kuburan oroknya. Ari Aden. Teu saeutik nu butuheun ujang Raden. Utamana jalma jahat anu mika hayang boga ilmu sihir. Sok make mayit orok pikeun dijadikeun syarat. Oh, Nya, urang wetan mah percaya yen aya sabangsa mukjizat tina makhluk anu disebut kemamang. lain keua kitunya kemamang. Aing mah yeuh. Lain ya ujang Raden. Kemamang. Naon kemamang teh atuh? Ya, kemamang teh makhluk anu wujudna mangrupakeun di anu bisa ngapung, nu bisa diparentah pikeun maok raja kaya batur, dititah maehan atawa nyilakakeun musuh dununganana kitu. Cek nu boga imah bari ngalinting deui kolobot sok padahal kolobot anu saacana oge karek beak satengahna. Anehnya euy. Pira ku aya kendi bisa ngapung sorangan. Lain kendi samarang kendi eta teh ujang Raden. Si Amang mah. Tadi asup angin. Sabab barang eta teh geus dieusian mayit orok teh anu geus digaringkeun ujang Raden. Hah? Yey. Digaringkeun. Kumaha carana? Jadi eta mayit teh dipaling ti kuburanana. Tuluy salila 40 poe 40 peuting dideangkeun luhureun hawu kitu. Dideangkeun di luhur hawu. Nya. Beuki lila eta mayit orok teh beuki garing. Antukna siga kere be kitu. Tah, salila ngagaringkeun eta mayit orok teh. Aya bijil minyak anu ngecelakan tina awakna eta orok anu keur dideangkeun teh. Heueuh. Taku jalma jahat ya teh sok ditandean eta minyak teh. Tuluy diasupkeun kana samacem botol leutik make kapas diceumpalan. Tuluy diperes kana botolna, diceumpalan deui kitu. Tuluy diasupkeun diperes kana botol carana teh. Kala-kala Amang meni apa gitu, Amang osok kungsi kumaha ieu teh. Sok aiteun teh. Wah ieu teh. Gi atuh karunya Budak teh sok heueuyan kolot. Heueuh kitu cek beja gitu da geus pada apal atuh kanu praktek jalma jahat mah dari anu ngulampreng. Dah eta minyak teh gunana gede pisan pikeun ngalakukeun kajahatan anu sejen deui. Dah lamun eta mayit orok geus garing pisan nya yeuh kakara diasupkeun kana kendi teh kitu. Jahat pisan nya Mang ya. Nya bener memang jahat jeung biadab teh. Ku kituna warga teh meuni arambekeun pisan ku ayana kajadian ieu teh. Itu tuluy kumaha atuh ketak warga saterusna. Kunaon Mang kalau ngawulang atuh. Lain heuh nya kumaha atuh nya yeuh. Sabab kuring jeung sakabeh warga ge bingung. Heuna saha sabenerna nu ngalakukeunana. Oh, jadi kungsi ditalungtik henteu. Nya ai kungsi mah kungsi. Ngan boro-boro mangihan saha-sahana dalah tapakna gitu mangi. Oh, hanjakal atunya. Nya memang hanjakal. Ku kituna sarerea teh panasaran ieu teh.
sok atuh ujang Raden tos tunuhnya yo sok atuh geura leleson nangingnya sakali deui nya yo wayahna we ujang Raden ukur sakieu ayana di dieu mah nya tuh mang rek sare heula nya yo nya sok mangga ujang Raden sok amang rek keluar heula Sanggeus anu boga imah keluar kerlek ginggi heuai deui sabaraha kali goledag manehna gedeng tayohna mah nu boga imah teh apaleun yen eta pamuda teh keur lungse sanggeus leumpang anu sakitu jauhna reup para warikom dangu ginggi meureumkeun matana ngan karek gerek ngalenyap kadenge kumanehna hawar-hawar sada aya anu ngawangkong di luar kuniang manehna hudang deui bari ngadedengekeun naon anu diobrolkeunana aduh sale ala aing pondok ya yo listrik aduh makan termasuk situ dong 210 makan masuklah gaya hari-hari ya aya nu ngobrol teh euy bingung ya karena ada juga belanjanya beda lagi. iya Oke panjang deh sekolah lumayan. ngobrol ke naonnya euy 65 bukan sugan penting satu anak didengekeun heula euy belum onyo ngobrol ke naon teh ya ini bentar lagi Tania minta sugan sekolah naon atuh eta mah podcast eta mah naon atuh salah lain eta ari ginggi ngadekeun nu mana atuh eta lain ngobrolkeun eta itu lain atuh nu belah ditu tuh oh sugan teh eta mah naon oh sugan teh penting eta mah sigana aya nu keur sarua keur ngalalana kapentingan eta mah sarua rek milu ngararep di ieu lembur oh sugan teh naon keke urang dengekeun nya ke cuang pangbiarikeun deui imah anu cukupnya balai-balaina mang nya maklum mang di dieu mah teu aya imah anu gede ngan mun teu kaabotan ieu mah kira-kira awang teh saha atuh abang teh sareng bade teras ka mana dugi ka kawangian di dieu cek patugas tugur kadenge tumanya ngaran kuring kirang gaguna kisobat kebeg para wekom dangu ginggi reuas bari gentak nangtung dadana karasa ratug tetalangke deui manehna muru panto keluar reket manehna muka panto ditepas nuka tara lega jeung poek teh nuka ciri ukur dua orang tugur anu saurang mawa obor nu saurang deui mawa kohkol di hareupeun maranehna aya nu nangtung lalaki tengah tuwuh anu awakna kawilang jangkung jeung beungeutna semu buleud irungna ngeluk siga manuk jeung matana sipit ces kacaangan ku seunu obor anu gulak-gilek katebak angin teu nyalahan deui para warikum dangu nya eta pisan kirang gaguna anu sawatara waktu ka tukang kungsi di udag ku ginggi manehna teh murid Ki Darma anu murtad jeung hianat kana tugas nu diamanatkeun ku guruna kirang gaguna ginggi ngagero nu digeroanana kerung bari nyidikeun arah jualna sora nyel hate ginggi ambak lantaran ingat kana kalakuan durjana kirang gaguna anu nyoreng ngaran Ki Darma bisa jadi ngaran ginggi sorangan salaku papada guridna oh teh jelema na euy saacan manehna sadar jeung ngajat deui aing kudu gancang ngirim serangan ieu mah yo siap ginggi netolkeun inung sukuna celeng kelewat awakna ngablesat muruk kirang gaguna ku gerakan mau meluncat dua orang tugur nu area didinya ukur bisa olohok nyaksian pangawakan anu ngolebat gancangna keur luhureun maranehna ti tukangeunana kulantaran dua orang tugur teh ngahalangan gerakan anu kuduna siga mau ngrekeb teh kapaksa dirobah sabab mun henteu bakal nembrag dua orang tugur teh para warikom dangu ginggi kapaksa kudu ngaburalik sangkan bisa ngaliwatan dua orang tugur ngaliwatan luhureun sirahna beuki olohok we ngembang kadu eta dua orang tugur teh dina kaayaan kitu kirang gaguna mah neuteup seukeut kana gerakan ginggi manehna kawilang tenang sok sanajan bari jeung rada kerung kirang gaguna katara siap nerima serangan leungeun kencana dilempengkeun ka luhur ramo-ramona dibuka siga nu keur nanggeui barang anu berat kacida
sedangkan lengan katuhuna dilipat nyilang ramona ngeupeul diadakeun kana siku kencana. Ginggi apal pisan kana eta kuda-kuda. Ramo nu rambakah teh pikeun adah serangan sedangkan lengan katuhuna bakal dipake ngirim serangan balik. Serangan anu keur dikirimkeun ku Ginggi teh sakuruna dina bentuk tenggelan mun milu kana papatah guruna mah. Tapi ningali kaayaan lawan anu kuda-kuda nasiga kitu, tenggelan sakumaha kuatna oge bakal bisa katahan. Ku kituna Ginggi boga niat dina engkerekeunana peureup narek dibuka jadi gerakan nyodok ku ramo-ramo anu geus dieusi ku tanaga inti pikeun nyodok dampaleungeun Kiragaguna. Wah, kuda-kuda eta oi. Awas ya yo. Siap, oi. Asa apa lain kana serangan eta mah oi. Tapi orok kaya parorekom dangu Kiragaguna oge jawara anu lain bantrak-bantrakeun. Nalika ningali peureup Ginggi anu sakilat obah ku cara muka tur rek nyedok dampaleungeunna, harita keneh surti kana bahayana gancak manehna nurunkeun awakna laju ngguliti ka tukang sabaraha kali pikeun ngahindar tina eta serangan. Ginggi nu ngarasa seranganna nyodok angin geuwat ngaburalikeun deui awakna tuluy turun dina kaayaan nangtung. Oi. Antisipasi yo edun oi. Sakilat manehna ngaguliti ke maneh ka tukang teu daek nampak sorokan aing. Hei. Nah sangadon ngagorolengan kitu ha. Ugulitikan kitu. Gos yo. Aing mah keur ngacakeun doyana yo. Parorekom dangu. Aduh. Rupina cag heula. Ieu cariosnya anu nuju tarung antawis Ginggi sareng Kiragaguna. Kumaha carios salajengna parorekom dangu? Mangga urang teraskeun dina bagian salajengna tina ieu dongeng. Sim kuring teu kendat da dihapunten bireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina bedarkeun cariosna. Pamugi aya hikmah aya mangpaat utamina hiburan tina sakur konten anu dipedar dina ieu kanal. Sim kuring sejamit mundur urang patepang dangu deui dina konten salajengna nyaeta neraskeun carios Bentang Pasantren karangan Bapak Haji Usep Romli HM almarhum. Sim kuring sejamit mundur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.